Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur orang sami-sami sanggakeun kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kalayan rahmat sareng magfiratna urang tiasa riung ngumpulung dina ieu riungan kalayan kawilujungan. Tepangkeun wasti simkuring kaldu fakiran sepuh Hanadian. Dina danget ieu urang aya dina acara seminar ningkatkeun kualitas kapramukaan dina kalangan siswa SMA. Kanggo ngawalan ieu acara, mangga urang ngaoskeun basmalah sasarengan. Supados ieu acara tiasa lumangsung kalayan kawilujungan tikawit dugi ke akhir acara engke. Mangga sasarengan bismillahirrahmanirrahim. Hadirin anu kusim kuring dipihormat, parantos katingal ku urang dina waktu soktos ayeuna kualitas atikan kapramukaan di urang ngalaman kamunduran. Tos tangtus deui dina kalangan siswa SMA. Seueur pisan kabengberat anu karandepan ku para siswa sareng pembina pramuka. Salami ieu teh, para siswa mau ngadeuheuskeun pramuka teh teori wungkul. Padahal pramuka teh langkung lebet ka sistem bermain sareng diajar. Hadirin, hormaten simkuring. Pangajaran kapramukaan teh salaresna pikaresepeun. Margi tiasa ngipuk sikep jeung karep siswa anu alus. Naon bae atuh kiat-kiat pikeun ngarojotkeun kapramukaan di kalangan siswa teh. Ieu patarosan tangtus tiasa kawalar dina ieu riungan. Wira dina waktos ayeuna Bu Epi parantos nadunan panggulem panitia. Hadirin, kanggo urang mah jenengan Bu Epi teh tangtos teu birak deui. Kanggo anjeunna tangtos widang kapramukaan mah janten tuangan sadidinten. Henteu sarwaktos anu disayogikeun kanggo jejer bahasan, kirang langkung aya 60 menit. Terus ditambihan deui 30 menit bilih aya patarosan. Supados teu nyangkolong kana waktos, sumangga ka Bu Epi kanggo ngadadarkeun bahasanana. Hadirin, padaran ti Bu Epi teh parantos didugikeun. Aya waktos kirang langkung 30 menit deui bilih diantawis saderek anu bade ngadugikeun patarosan atanapi pidanganna mangga diaturanan. Aturanana anu bade tumaros atanapi ngadugikeun sasauran dikawiteun ngajukeun panangan teras nyebatkeun jenengan. Sareng patarosan atanapi sasauran ulah kaluar tina tujul ieu kegiatan. Mangga bilih aya patarosan. Hatur nuhun, kirang langkung aya 5 patarosan. Kanggo ngawaler patarosanana mangga ka Bu Epi dihaturanan. Hadirin, alhamdulillah rengsek kapihatur padaran ti Bu Epi. Tina sadaya anu parantos didugikeun, tangtu urang tiasa nyeuneukeun yen salaresna mah ngarojotkeun kapramukaan teh gampil. Pami urang tarang cara-carana. Akhirna ieu acara tikawit kadugi rengse parantos kalaksanakeun kalayan lancar. Kanggo nutupi acara, sumangga urang sami-sami macakeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hapunten bilih aya kakirangan sarta kalepatan, mung sakitu anu kapihatur. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.